Ayam na 1 kilo, bumbu na 1/2 baskom. Iteh masak ayam apa masak bumbunya? Kumaha engke we tingali hasilna. Assalamualaikum pamirsa, patepang deui sareng vlog indung nasihana. Tadi dia teh caritana abdi nuju ngalalaja. Muhun nya iteh laja teh mung pengarora ngan tapi boros nama teu aya kur kenging dua-dua. Nah tapi nu ieu ge ngarora geuning sarae keneh. Muhun nya eta pamingora keneh makan babari kitu ngaguarnana teh engkin teh tah tos kenging ding seueur tuh. Lajana urang simpen heula, urang langsung we mah kalebak ka handap urang milari serehna. Tapi sameme kahandap pisan abdi bade ngalah heula ieu waluh nyaeta ieu teh alit kur hiji-hijina. Oko ku abdi teh dikeureut ku peso tapi nahan nu potong teh dina waluhna. Ieu mah kos bodor tu geura kalah murah. Geura tuh tingali pamiarsa tangkalna ge tos garing kitu matakan ku abdi teh dialah da moal benereun. Lanjut we ayeuna mah abdi kalegok bade ngalah sereh heula da nyaeta pan teu aya pisan di bumi teh. Ngalah sereh nama ukur 4 siki kalaresan si mamah oge aya di dieu nuju ngawurkeun berak. Tah lanjut we ieu teh abdi sakantenan mulung ieu naon sing ngaranana teh muhun ieu teh ngaranna teh paralak. Ta paralakna tos dialaan tadinya urang candak uih we ka dieu lumayan kanggo suluh. Tadi oge abdi tos ngalah daun salamna cuman teu kapidiokeun. Lanjut ayeuna mah urang simpen suluhna urang lanjut we potongan ieu bumbuna. Anu pertama-tama urang pesekan heula ieu boros lajana najan kedua siki-sikina ge nya lumayan we ieu mah. Lanjut we ku abdi teh dipotongan boros lajana tos kitu mah lajana ku abdi dibersihan. Saatos mersihan bumbuna lanjut abdi bade motongan waluhna lumayan kitu kanggo tambah-tambaheun sayureun. Singkat cerita bumbuna tos bersih tos dipotongan oge dibahekeun kana katel tos bubuk we. Bumbuna anu tos bubuk ditambihan racik sabungkus ditambihan daun salam gebruskeun we daging hayamna. Ieu teh daging hayamna 1 kilo bumbuna 1/2 baskom. Bumbuna tos diaduk rata tinggal diungkep wae. Lanjut ieu teh abdi bade ngagorengkeun bawangna ditambihan we ku cai panyaeta bade nyayur waluh. Di bade-bade enak kitu nyayur waluh bening matakan tadi teh ku abdi teh langsung we disayurkeun sadayana. Da teu lami masak sayur waluh mah teu lami ge asak we ning tuh urang langsung bahekeun kana mangkok terus urang simpen we kasisikeun. Ayam ungkep abdi oge tos saat tah ayeuna mah urang langsung we digorengkeun tos saat kitu mah. Tiasa katingalinya pamiarsa ieu bumbuna ge kat marona sareng ayamna ieu teh gaganti serundeng caritana mah da nyaeta teu ngagaduhan kalapa ning tuh tos asak we tinggal diangkat. Muhunnya ieu teh 2 menit oge jadi weh padahal mah masak nama lebih ti 2 jam. Ayam goreng bumbu lajana tos jadi dibaturan we ku sayur bening ditambihan we ku sambal tomat. Ieu mah mantap pisan. Samemeh masak nama ieu teh rada mangmang tapi tos jadi mah alhamdulillah ieu teh semangat hoyong enggal-enggal emam.